Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha? Atau siap diajarna? Yuk siapkan alat tulis, pikeun nulis materi anu pentingna dina video. Ibu ayeuna bade ngaulang bahasa Sunda anu materina dongeng. Ayo, naon tujuan urang diajar dongeng? Tujuanna nyaeta pikeun urang nyokot amanat anu sae tina eta dongeng pikeun kahirupan urang sadayana. Dongeng nyaeta carita rekaan anu mere kesan pamohalan tur ukuranna parondok. Kesan pamohalan atawa dina bahasa Indonesia artina tidak mungkin. Dina dongeng umpamana aya sasatoan bisa nyarita kawas manusa, aya jelema jadi maung jeung sajabana. Eusi dongeng umumna ngandung atikan moral. Umpamana, jalma anu bener tangtu bakal menang kabagjaan. Sabalikna, jalma anu salah bakal menang kasusah atawa cilaka. Jenis-jenis dongeng anu kahiji dongeng sasatoan atawa fabel. Nyaeta dongeng anu palakuna sasatoan sarta paripolahna dicaritakeun kawas jelema. Contona Sikadang Kuya jeung Sikadang Monyet, Sakadang Peucang jeung sajabana. Anu kadua dongeng sasakala atawa legenda. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun asal muasal kajadian hiji tempat, barang, sasatoan atawa tutuwuhan. Contohna Gunung Tangkuban Parahu, Sasakala Talaga Warna, Sasakala Uncal Tandukan jeung sajabana. Anu katilu nyaeta dongeng babad atawa sage. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa jelema anu ngandung unsur sajarah. Contona Kean Santang, Prabu Siliwangi. Anu kaopat nyaeta dongeng kahirupan jalma biasa atawa parabel. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun jalma biasa. Contona anu paling kamasyhur nyaeta dongeng Si Kabayan. Anu kalima dongeng pamuk. Nyaeta dongeng anu nyaritakeun kagagahan hiji jelma. Anu kagenep dongeng para nabi atawa mite. Nyaeta dongeng anu eusina patali jeung kapercayaan masyarakat. Kumaha? Atos paham barudak? Lamun aya nu teu paham, sok saha nu bade tumaros. Langsung tumaros dina kolom komennya diantos ku ibu. Sakinten materi ti ibu, mugi-mugi aya mangpaatna dina ieu video. Ibu aya hiji pantun. Meser kaos di meteran, tong hilap mawa artos. Abdi miyos bade pamitan, kapendak deui di sanes waktos. Pamit mundur, pamit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.